para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Aya hiji santri begitu ngajina bagus, baca Qur'an hebat, jadilah ustad, jadilah kiai. Di pondok geus ngajar ngaji. Begitu balik ke imah, mulai hayang menguasai masjid. Masjid kunyana dipilih imam-imamna, termasuk nyana hayang jadi imam. Mulai rada kacau di masyarakat. Kedua, manehanana hayang menguasai kekiaian. Berarti rasa takabur aya. Datanglah nyana ka kiai kolot. Barang datang ke kiai kolot maca Fatihah maghrib kan geus kolot. Geus kolot kan rero. Kunyana didengekeun baca Fatihahna teu bagus. Beres salat maghrib nyana ngomong, "Pak Kiai, udah sekarang gini aja, Pak Kiai udah nggak usah ngimamin, baca Fatihahnya nggak bagus, udah sadar aja dah. Iya, Kiai udah nggak bagus baca Fatihahnya, udah ntar besok saya aja yang jadi imam." Tak iya santri kakarak bisa ngaji doang. Isuk nyana ngomong gitu deh, 3 poe berturut-turut nyana ngomong gitu deh. Akhirna cakokolot di dia ya goblok ya budak ya. Hayang jadi imam nu aya di digeser ku nyana sakali deui sia ku aing tampili. Enggak tahu gua orang rawa pancing ka leuh. Pijang. Bener bae kaopat peuting begitu nyana ngimaman deui kiai kaopat peuting. Ku nyana dinasehatan deui kiai eta ku jawara ditampili. Kabur loh, jangan ada di sini. Bukan begitu. Ini kiai tua ini udah enggak sah, bacaannya enggak bagus. Sah enggak sah, ini urusan gua. Lu yang baru datang, mabur sono. Akhirnya ku lantaran ditampilingan sombong garep kiai tuh. Yana balik deui ka imah kiaina ka ditu ka guruna. Cek guruna kunaon sih eta bareng sabede kieu. Tempeleng kiai katanya. Siapa yang tempeleng? Orang kampung. Atuh sia lamun ditampilingan ku urang kampung berarti teu beres hirup sia. Cicing deui di dia hirupna. Cicing di dia sia. Ulah balik 3 tahun deui. Waduh kiai. Mangkaning kula ieu pan geus jadi geus bisa ngaji naon deui, ja alfiah bisa, johar maknun bisa, mantek bisa. Ngaji fikih bisa, fatumin geus bisa. 3 tahun sia cicing lah di dia. Ulah waka balik. Ulah waka berarti aya kekurangan di diri sia. Akhirna ngaladen ka guruna. Nah, kuari mah lain ngaji fikih, lain ngaji alat. Jadi ku guruna titah macul. Beres macul sasawah gali empang. Tas gagali empang nyana kieu bae guru nyiksa aing ceknya sia. Aduh. Aing disiksa ku guru. Barang keur ngeujeuna ngomong kitu tah keur disiksa. Ku guru deui tampili goblok sia. Emang aing nyiksa sia tolol sia. Nyahueun tah bahwa nyanda teh boga pikiran disiksa ku guruna nyahueun. Nah, nyana kieu Salat maghrib, sholli fardal maghribi 3 rakaat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, dalam hatina. Waduh aing. Lamun di dieu bae aing ya 3 tahun kebal keneh. Aing moal kakawin berarti. Mangani aing geus sayang kawin. Guruna nampilingan di ditu kok. Goblok sia. Salat kos kitu. Sia
paingan di lembur disiksa sia yang jadi imam ugus ya salat ya yang kawin goblok sia. Masya Allah muridnya nyahuan guru nyahuan bahwa nyara salat kos gitu tah ilah berarti guru nyahuan balik deh isukna macul deh terus nyen empang deh geus menang 1 tahun mangkaning 2 tahun deui geus mudahin rada lilis kita manggulan kayu kabelah ditu ketika di panggulan deui kiai blon saknya ieu ieu kayu tita dibawa ka ditu ketitu dibawa deui ka dieu boga pikiran kiai blon tampil deui ku kiai jager bae sia kiai nyebut bolon. Nah iyalah kakarak sadar jana Masya Allah ieu kiai nyahoan bae cek cenah ieu ka hate aing sakakaler nyaho ka kidul nyaho. Nah inget ke Syekh Nawawi boga minantu ngaranna Najihun begitu lempang Syekh Nawawi Tanara begitu lempang tuh ti kampung naon gara Syekh Nawawi Tanara kade deka mau di perjalanan kan aya pondok pesantren santrina loba Syekh Nawawi makan santrina ngan boga 11 12 saat eta ieu mah di dieu aya 200 santri eta kan minantuna ngomong kieu di jero hate aing lamun di dieu mah ngaji meureun bisa ngaji santrina loba ditowel ku Syekh Nawawi ulah boga pikiran di dinya bisa ngaji can pugus ya hati aing kanyahoan ih kakara ge ngagerentes doang kanyahoan geus. Saya juga tahu Haji Asba artinya ada pengen ya. Pengen apa? Dan ntar berdua aja ngomongnya ya. Iya udah ketahuan lah, adalah. Tuh, kanyahoan. Nah, ya si murid 2 tahun dari mulai kuari Masya Allah. Orang guru lain semata-mata ngaji nahu doang, ngaji alat, ngaji fikih. Iya orang penting nama ya Allah ya Rabbi. Mulai kuari dibersihan hati tina takabur, tina ujub, tina ria, tina hasud. Geus kuari geus geunah. Salat mutatadina Allahu Akbar macam-macam. Manusia kan begitu salatnya macam-macam, tukang karung ka karung, tukang bebek ka bebek. Salat tukang bebek mah lain Allah lain alhamdulillahirabbil alamin. Tukang bebek makan gitu. Tukang gabah gitu kayak tukang sayur. Nah, lamun geus beres bersih, salatkan ka Allah. Nah, ieu ge jelema si santri teh setahun keduana geus mulai rapi ka Allah. Piceun ria, piceun ujub, piceun takabur, piceun hasud. Piceun hubul hubul mah, hubul mal, hubul riasa, lempeng ngaji baik. Ibadah ke Allah. 2 tahun geus bagus. 3 tahun geus lempeng. Mantap begitu dek balik 3 tahun dipanggil ku guruna. Sia kuari beusi dek balik manten naon ka ditu magahan ngaji di lembur. Lah embung lah kiai dek di dieu bae. Kamari mah sia geus hayang di imah. Kuari mah pan hayang di dieu. Nikmat ibadah ka Allah. Orang ibadah ka Allah mah henteu kudu di Mekah. Henteu kudu di Madinah. Ja Allah nama eta-eta keneh. Bagi jelema anu geus wauh jeung Allah di Mekah jeung di dieu akur. Di Mekah, di Madinah jeung di dieu akur bae. Allah na eta-eta keneh ngaganjarna nu deukit. Nu nitahna Allah nu ngaganjarna Allah mun wauh ka Allah akur. Nah, isi budak geus 3 tahun lantaran geus boga nikmat ibadah, kuari titah balik ku guruna. Balik geus ka ditu insyaallah ayeuna moal aya nu nampili. Saurang ge moal aya nu nampili. Pamit nyana ka guruna ti guruna pamit langsung. Milu salat deui ta jeung kiai kolot teh. Maghrib milu salat babacaanana eta keneh kiai kolot tapi dihadapi ku hati nu ikhlas nikmat karasa
sapoe 2 poe 3 poe ditanya ke Kiai Kolot, ceng Aisyah di mana? Abdi urang dia kene. Ke siapa santri di mana? Beja di anu di Kiai anu. Masya Allah ceng ulah kamu mananya cengnya kunaon ke isuk mah ceng imaman ulah ente abaya geus kurang pati sehat coba aceng imaman ke isuk mah ente mak kiai bae kiai ente aceng coba pangimamankeun ieu masjid akhirnya isuk mah tampil ngimaman begitu ngimaman nyana babacaanana biasa sakumaha keur ieu sapoe 2 poe 3 poe kapakelah ku masyarakat sanggeus kapake ku masyarakat ditanya ceng aya ceng geus kawin teh encan mus aya niatan kawin mah aya ngan lah tuh saha nu daekeun ka kula tuh keur ieu mah keur kakarak bisa ngaji doang perempuan mana gua wirid dah emangnya gua enggak tahu nih a'udzubillahi minasyaitonirrajim idz qala yusuf li abihi ya baheula mah kos kitu kuari mah teu nah kuari mah kan teu lamun geus wauh ka Allah mah kabeh kan ngeunaheun lamun geus wauh ka Allah mah lamun urang geus wauh ka Allah ya santri bobogohan jeung awewe tapi geus wauh ka Allah moal hariwang kula sok nyontohan teh aya hiji santri kabogohna santri deui begitu duduaan di pos kamling hujan ngadeukeutan kan rapet begitu ndek dicekel kula laki cekal besi aya nu neuleukeun coba emak abah deuleuh heula besi hudang keneh titip pula laki udah tidur ya tenang dong di toilet kenapa besi aya RT RW hudang kena coba dideuleuh heula kabeh enggak ada pareuman lampu pareuman trek dempet begitu dek dipeluk Allah geus neuleukeun. Wih iya ya. Masya Allah. Tah, lamun nyaho ka Allah makan geunaheun. Izin ka Allah. Allah meneuleukeun bae urang duaan kieu Allah neuleukeun. Ya Allah. Coba lamun teu ka Allah gitu dicekel guys. Belah sini no. Megangnya jangan yang itu, yang mana? Yang empuk-empuk dah. Eta kan teu jauh ka Allah. Ya, lamun jauh ka Allah mah moal. Asa dideuleukeun ku Allah, moal hariwang. Urang boga keyakinan Allah neuleukeun, moal hariwang kajeun ka mana? Kajeun ku kumaha ge. Nah, ieu akhirna tawaran kawin ku kiai, daeklah kawin, sanggeusna kawin kakarak berpikirnya na masya Allah. Horeng ilmu teh lain sakadar ilmu nahu, ilmu alat, ilmu fikih, tetapi nu paling penting cicing di imah adalah ilmu batin. Ilmu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nu paling hese ya, nu paling hese lain nungtun jelema tina teu bisa maca Quran jadi bisa masih kecil. Menuntun santri dari tidak tahu baca kitab jadi bisa kecil. Tatadina teu bisa maca Fathul Muin ditungtun ku kiai jadi bisa leutik. Tatadina teu bisa maca tafsir lantaran ditungtun ku kiai jadi bisa belum apa-apa. Nu paling hese teh nungtun santri, nungtun masyarakat, nungtun umat. Tina henteu nyaho ka Allah jadi nyaho, tina nu henteu ikhlas jadi ikhlas, tah nungtun eta nu hese. Ku ayeuna sakitu ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Satu, hiji perhatikeun urang hirup di alam dunia sing nyaho jalan.
sing hade jang balik urang nomor kedua teangan panutan kiaina nu bener-bener ikhlas nungtun urang tina teu nyaho ka Allah jadi nyaho nungtun urang tina teu bisa ibadah jadi bisa nungtun urang tina teu ikhlas jadi ikhlas mantap tingali panutanana lamun masih keneh nukerkeun hukum jeung dunia nukerkeun agama jeung dunia ulah harap bahwa agama bakal luhur hiji di lembur urang di daerah urang di negara urang bahkan di dunia lamun masih kena tuker jeung dunia moal maju sakitu ala kadar malam ieu urang kukumpulan jang nyaho jalan eueuh deui hiji-hijina pondok pesantren jeung majelis taklim isuk pageto awas terakhir urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuarina nyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna kaluar aya tempatna awak urang mah dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Modar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan kan kutane pocong urang dibuka yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun pakai tataban plak ya Allah tutup pakai tanah sapoe dua poe tilu poe empat poe lima poe seminggu ngagedean kan awak urang bekah 10 poe 15 poe mulai melentis tek jadi nanah getih 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe uyak di dia bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu njore seetik woh segala rupa ieu diurusan awak urang saha poe sapoena diurusan dipandian diurusan gering seetik diobatan gering seetik diobatan horek isuk nama isuk bakal ku bilatung ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan sagagah saha jenderal kubur bilatungan sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan nu di urusan awak unggal poe kurang isukna bakal bilatungan bae di jero kubur nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman awak mah di jero kubur bea ku bilatu tapi roh urang mah senang-senang nu bahaya urang ngurusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah kafir misalna munafik misalna musyrik misalna atuh ieu roh urang kaluar teh teu wauh jeung Allah nya disiksa nya awak acak-acak nah jang introspeksi salila hirup urang di alam dunia sing hade urang bakal balik awak urang di urusan unggal poe tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12 nu paling hebat
rohna diurus, awakna diurus, jang salat, jang ibadah. Rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal penting zikir. Maut set kubur, awakna di jero kuburan, lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung. Ulah talar Quran Yasin be, urang talar Yasin. Tapi talarnya beneran. Kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur. Gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katapuan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anakna kan kamari silaturahim ke Cilongok. Kukula ditanya, itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu? Cuman ngajar ngejah doang. Alif jabar a, beja berba aba, beja berta, beja berba, ta jabar bata, mim jabar mata, jabar mata, sin jaresia, jabar yasia, mata sia. Ngajar kos gitu doang. Cuman nyana lamun deuk sasare be maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah. Tas sakitu doang. Maut, kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali, belegar kan. Geus puguh tah mah wali-wali Allah mah. Wali-wali Allah manu ahli Allah, lamun digali kuburanna masih belegar wajar. Ieu mah jelema biasa. Nah, mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare wayahna maca Tabarok. Aduh, Kiai. Baca Tabarok di mana tuh? Gak talar Tabaroknya juga. Kalau enggak talar Tabarok Waqiah sama. Kalau enggak Waqiah mas Yasin. Yasin lagi panjang. Kalau Yasin nggak talar mah itu surat Kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inanzalna 7 kali. Nah beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami, Pak jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baca inanzalnya dulu. Ya 7 kali. Antar aja. Udah ngebet nih. Inanzalnya 7 kali mohon sama suami, jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh Kiai katanya inanzalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blon kali, nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali. Cuman caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad. 3 kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Bapak Mandi. Nah itu baca aja. Insya Allah. Wah, kamu mau lanjut bacaan kos gitu. Ya. Nah jadi urang ieu pertemuan malam ieu hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca Yasin panjang teuing, Tabarok panjang teuing, Waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3, falak 3, nas 3. Maka ina anzalna lamun nguburkeun teh gelung sok gede kieu kan. Baca ina anzalna 7. Taruh di sini.
Ina anzal taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna, jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Shhh, udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia, aya deui batu. Dek naon malaikat? Dek nanya, "Shh, aya kula geus baca ina anzalna." Baca ka dia. Sampai ka dia geus ujang tanyaeun. Malaikat bingung kan ujang nanya. Ieu jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu. Manjur. Batu gelung dibacaan diteuneun di kuburan. Ieu bakal ieu nyana ngabela ka urang. Ya Allah ya Rabbi, iya batu kobo lamun dibaca ku urang. Nah iya kan lain lalagaan. Nah bentak urang mah ulah eureun-eureun ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu. Ganjel. Ulah dibacaan kieu deui. Beres teh ganjel. Mayit. Entar malam lu datang ke Haji Pendia. Dijamin datang. Lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh. Isuk anu paeh misalnya atau irhabe minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang saya ka Haji Asba ya. Wah datang kucluk je. Ada apa lu siapa? Ini yang tadi saya dikubur. Ini ngapain ke sini? Ya mau ngajak Pak Kiai. Ye atuh masing-masing aja. Ya, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu sakaligus jang bahan renungan. Urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat. Amun urusan awak doang, awak bakal dikubur, tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah. Tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren. Siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia sampai sapina insyaallah. Eta ge si ahli lamun bisa. Lamun teu bisa atuh si alina bakekeng ku urang. Insyaallah ya. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan pondok pesantren ieu dibere panjang, dibere berkah, alina jeung pamajikanna dibere sabar, Kyai Haji Asbana dibere tawakal jeung sabar, urang dieuna ge mudah-mudahan dibere tawakal jeung sabar, akhirna urang kabehan mudah-mudahan husnul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika lamma majina lamarataka insun sadawa inna qawda fi hadhihi dunya daniyah dina kuda depan yang tababat insun sadawa ing dalam ikilah dunia kang hina al kharbati kang rusak wala li ajil ukli syurbi lan ora kena arah-arah mangan lan ngombe walinaqna bil muhimmatin nafsaniyah al khabithah lan repon yang tangalap cukup insun sadaya kalawan sakehe sejaan kang bangsa nafsu tur kang hina kang jember syi'r ay hada syi'run di lugatil farsi khayzadun lamasat syawazimi kudsi izanaka manihun darinun tirahun jabahrun nasyat amadimun. Bahasa Persia. Orang diajak bahasa Persia. Utawi sikap atau perilaku lamasat kang malawani ya khayzad syawazming sifat kesucian
kursi tegese sifat kasucian Allah kang dadi bebendu Allah iku manihun mangan dari nun lan ngombe tirun lan bersenggama jabahrun tur poya-poya nasyatun lan senang-senang amadimun lan buang hajat Nabiyukum muntazirun magmumun liajikum maka utai nabi sirakabai kukang narima ningali tur kang bingung kena arah-arah sirakabai kemagwala alaihissalam kaya oleh ngadau kangjing nabi alaihi ku tetap ingatase kangjing nabi utawi keselamatan ucap-ucap lapan kumi li ajli ummatil ladzina fi akhir zaman utawi kabingung isun iku kena ala umat ingsun nyatane wong akeh kang tetep ing dalam akhir zaman syiar ente deka Allah di dunia rencana deka Allah hayang usul ilallah sebagai murid lantaran engke bakal ka Allah maning kuari dikenalkeun ka Allah jak kajen kukumaha ge bakal kapanggih jeung Allah ulah terlena ku dunia ulah terlena ku jabatan ulah terlena ku wanita lamun urang terlena ku dunia jabatan tahta wanita engke ketika kapanggih jeung Allah bakal dicarekan ku Allah maning kuari bae wauhkeun awak urang ka Allah geus engke ketika urang di ditu geus wauh tenang kalem nikmat carana kumaha kapan kamari geus dibejaan alam teh geus dibejaan urang kuari aya di alam malaku aya di alam nasut atuh aya na urang kudu bisa nyaba ka alam malakut carana cik Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wadkhulu fit tariq asuk maneh dina tariqah warji'u ila rabbikum balik maneh ka pangeran melalui jalan-jalan tariqah ma'hadihil qawafil ruhaniyah bareng jeung rombongan-rombongan ahli ruhani anu osok ngurusan roh urang makan ngurusan teh kakarak awak doang wudu nu bagus salat nu bagus gerakan salat nu rapi abeh batur neuleukeun urang teh resepeun tuh abeh batur pan urang makon kos kitu rapi mau lamun poe Jumat Haji Pendi mah make jubah nage 3 maka sorban abe pajar abuya tuh abe batur ngomong bu eta kieu Haji Pendi pohara amat tah hayang di kitu-kitu jahanam cek narawa pajar ibadah beureun tah kos kitu cek Allah teh tolol sia deuk ka aing kumaha kunaon haju hayang katangen ku batur kunaon pancena sia kita salat ku aing kunaon haju hayang kadeuleu ku tatangga bau mun deuk asup ka masjid ge heuh dulur ayo abeh kanyawan bawahnya salat tolol teh coba pohara teh eta teh kos kitu pajar ibadah horenganan eta teh keur ngumpulkeun suluh jang meuleum nyana geus loba Haji Pendi mah suluhna di ditu geus numpuk ya karim nah ulah ngahiji jeung rombongan nu kos kitu ngahiji jeung rombongan nu kos kitu mangan bagus zahir doang wudu bagus gerakan salat bagus ririungan bajuna ge bagus dan lain-lain sebagainya bahasana ge dimodif ulah make bahasa ieu kurang bagus norah lah lain sebagainya ieu kudu nu ieu tah
eta ahli zohir mangan sakadar sakitu kurang kabawa ku ahli zohir silakan kudu bareng jeung ahli ruhani lempangna nu ka Allah diukna nu ka Allah daharna nu ka Allah minumna nu ka Allah sarena nu ka Allah silaturahmina ka Allah ziarahna ka Allah pan Haji Pendi mah zarah bae ge zarah lain ka Allah nya nama lainnya nama lain balik zarah teh aju hitung-hitungan coba untungna ieu tolol teh coba ya hanya dekat Allah kos gitu aju ribut ban balik zarah ribut dia hayang bagi dua pak tuh banyak zarah kos gitu cak kualitas tolol siapa aing mah anti kos gitu aing siap kulon ngaributkeun eta cak Haji Pendi sia-sia aing ngalanan aduh Gusti Allah bagus tidak bisa-bisa aduh mantak hese dituturkeun lagi ahli zahir mah kabet bae dituturkeunna kabet lantaran kajenting diajak ka Allah ujung-ujungna dunia ahli zahir mah kitu bae dulur yuk urang zikiran tiap malam Jumat kadengeun kan ngeunaheun kadengeun sakali dua kali tilu kali urang ngeunaheun lamun aya konsumsi mulai tah cak Haji Firdaus sial yuk bu urang lamun ngawudu unggal malam Jumat henteu kudu kabeh nu boga bae yuk urang ngawudu kabeh ngeunaheun urang zahiron wa batinan babo mantep jasa kadengeun ngeunaheun kabelah dituna urang ngawudu mah geus biasa wayahna bae make berkat tuh kan tolol teh kan jadi berat masa si ibadah kos kitu tungtungna kan berat lah aing mah embel-embel kos kituan lain embung sedekah teh asana ku kabet jasa kabet tah asal geus ahli dunia we kos kitu ngaji dulur urang hirup titah ngaji didalilan nya talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi bener dalilan sarua darua jeung Habib Rozak sarua kos kitu dalil nama eta kene ayo budak urang salila hirup ulah datang teu ngaji ngalengis-lengis ngomong nage yuk ngaraji sup kabelah dieuna nya nyieun kotak nyieun kotak aju di bolongan teh mah tunu ala kadaran ikhlas bae cek nya teh geus ikhlas jang naon ih jang kiaina bae teger cek buku kieu ge nyana aju pan anu boga anu ka isuk sugi ai mere gede pan hok ai mere leutik pan korep isi lah tungtung ngaji di luar tanu sugi teh kunaon tah ngaji di jero lah kararabat teh mah segala torombol naon kos kitu aju kabelah dituna teh ngaji ulah disalahkeun Haji Firdaus tolol cenah mah ulah disalahkeun masyarakat teh dek ngaji ulah kabet lantaran lain hayang diajak kos kitu pan roh mah janu sugih ge wayah mere bae ieu nya dage aing geus ari geus hatena luluh mah teu kudu dititahan teu kudu naon ajak heula atuh rohna ieu ka Allah ieu mah encan ge roh diajak ka Allah geus jeung torombol tuh nu mantep di demo ku masyarakat malah nyana nu ngomong masyarakat ulah ngaraji dak kuna nemang sebel aing mah jadi hileud barjana tuh jadi hileud nah peuting ge hileud dan urang bunga dahar aya jadi hileud ulah disalahkeun masyarakat tak bongan kiaina di jero hatena hayang dibere diajak ka dunia teh terus bae roh makan embungeun janu sugih pejabat anu boga nilai jalain teh hayangeun ngaji teh hayangeun jawara hayangeun roh mah ngajakan ngajingan embung diajak kikituan kabet ja aju lumun ikhlas wah ayu bae urang ngaji engke ge nyana boga kauntungan engke ge nyana boga milik engke ge jana moal teu mere aju lamun teu mere ulah sok diomongkeun budak aing nyen torombol henteu nyana boga untung mere henteu tolol ye atuh teh mangaranna teh ikhlas teh geus bae teu daekeun ngaji bae tah ulah disalahkeun jelema teu daek ngaji
lantarannya anak lain dek ngajak ke Allah ngajak dek kumpul dunia atau non beda jeung nyana cek nu usaha tah kiai sarua jeung aing ya ye malah mah ajeuna mah sugihan nyana aing onam apaan sa iki pudari mah korpuner kan salah bepan tungtung nama tuh kan nah iya masalah dek boga Mercy dek boga baby band dek boga Lexus dek boga kapal udara dek mau boga helipad dek boga pet-petan itu urusannya anak tapi lamun hatena diajak ke Allah mau jadi masalah moal teh mah nu kos kitu mah urusan sapira lah sampah ieu nu jadi masalah ge hayang nah wadkhulu fit thariq warji'u ila rabbikum ma'a hadhil qabil bareng jeung kopilah ahli ruhani tenang geura sebab ahli ruhani mah kapanggih jeung nu sugih tilok hayang kana sugihna kapanggih jeung pejabat teu menta tulung kana jabatanana kapanggih jeung nu gagah terek menta tulung kana kagagahanana kabeh dek diajak ka Allah geus geunaheun kabeh karasana nikmat teu kaganggu kan gagah ge gagah embung diganggu ku batur sugih embung diganggu jabatan embung diganggu tapi kan lamun rohani nanggeus ka Allah muka plak dek kumaha ge atuh nuturkeun ngeujeun kumaha ge na ieu can beunta cek Tuhan Syabul Qadir dek ka Allah di dunia lantaran engke bakal ka Allah geura asup dina thariqah nitahnya natah tanu mantak kitab ieu bab teu meunang didegekeun kudu teu mondok pajar ditah kakabehan aju arasuk torekat kabehan aju teu dagang zikir bae anak pemajikan karuru pan ai anak pemajikan mah teu norekat atuh ai anak kudu diberedahan jan norekat masalah kina aju salakina norekat ai prak teu dagang ai pemajikan ilu torek norekat teu pan kuru keundang pan salah tah atuh nu norekat masalah kina Allah dek norekat mah asal bener nya norekat atuh aya dagang mah dagang tetep dagang ulah hayang geus aya norekat mah dagang jangan anak pemajikan tah neng kakak dagang kakana mah geus teu butuh kana dunia paling dahar doang kakak mah terus siapa sok aja seri heran aing kakak geus teu butuh ya tah ieu mah jangan neng tah modal na sakitu tah untungna sakitu kitu ya norekat mah tuh harus cekelah nah ieu kakak mah ngan syukur jeung keluarga kakak mah geus teu butuh sama sekali kakak mah tah eta bener norekat kakarak mantep kos kitu ya, urang dagang jadi pemerintahan atuh masalah ya eta mah urusan nanti Allah asa ulah korupsi bae jangan urusan masyarakat gede ganjaranana kebeneran ya kakak kuari jadi camat atau jadi PNS gaji kakak sakitu sebulanna nya lantaran kakak geus eselon 8 emang aya nyaho teh gitu nyaho 8 ieu ku pada kita foto ngelekeun presiden eselon 8 mah tuh nah ieu gaji nah kakak malah dek milu dahar bae di tah gaji emang kono kakak mah ke norekat saya mah norekat ongkos tapi dagang dekat kawakunyana pemajikan menta teu dibere eta mah nya norekat kos kitu teu kudu norekat tah bagos kitu mah norekat teh ka Allah tuh nya tuh masalah ente di pemerintahan norekat hek tapi ular resep dunia ente norekat tapi dagang hek tapi jangan anak pemajikan jangan syiar agama baik-baik ente norekat tani masalah tapi ente ulah yang hasilnya jang ente jang syiar agama Allah atau masalah aja sahabat ge sarugi tuan Sina Abu Bakar Siddiq sugih pedagang anu haram kana neraka panjana mah Kanjeng Nabi geus kajelaskeun sugih datang kamun perang 1000 onta je ngemerdekakeun 1000 onta nu kumaha deui atuh tapi ka sorga nyana aya urang nya susahnya ka neraka teu kumaha atuh jasa rugi kabeh ge emang teu sugih gitu sugih atuh moal maju agama teu sugih mah sugih tapi jangan syiar agama Allah
tapi ulah aya tah tinggal dibandingkan bisa henteu urang kos gitu bisa henteu urang ngawarung ke hasilna warungna bikeun ka pamajikan cek pamajikan bener kiai bener dan cek pamajikan nu ngadengekeun tah kakak tah salah kiai mah teu kitu tolol datang ka imah ribut dia bakal lagi tuh cek kiai ge bikeunan ka pamajikan hei cek urang teman nu norekat bego kana ieu teh norekat itu atuh urang dibego-bego nyana tungtungna metes ngaji ribut bae ngajet norekat ongkoh ribut ongkoh lu batak lain ajieun urang ieu mah ieu mah nu geus pasantrenna 15 tahun 20 tahun lain nu mondok nu pasantren nyana mah di aku bae pan nu mondok tah terus anu geus bener-bener ngamalkeun ilmu mantak kiai baheula mah narorekat asal jadi kiai aju sieup dua lembur baheula mah pandai gelang serang terus Rangkas Bitung terus Bogor kabeh dah di zaman ke Syekh Nawawi di zaman Syekh Asnawi narorekat geus asal geus dikiaikeun bae anti dunia sieup kadeleuna minimal setengah anti lah minimal setengah anti lah deres setengah anti ge deres henteu pati kieu teuing lamun ngariung teu diberkatan teh ngerowong eta kan teh jalan teh bagus basa kiai ngerowong ya mangariung tapi berkatan eta mah jelema bloonnya cek jana mah teu make tanaga meureun urang ka ditu tuh nyana baju ka batur pugunya anak aduh Gusti Allah hese lamun rohani teu diurus kitu bae sapira jang kebutuhan beuteung sabenerna mah dia teu diberkatan ge dahar keneh naon eta nu mantak ngomong hawa nafsu sapira kabutuhan beuteung ja urang meuli ge bisa keneh urang di imah ge anu teu kadahar ambalaya tapi kunaon teh sok ngarowang eta nafsu teh di dinya teh je ari geus diurus barohani urusan kos kitu mah urusan pibeteungeun anu ujung-ujungna mah pan pitaieun teh maka dinya lah sapira kos kitu atuh tuh kan ngeunaheun aya atuh cokot aya eueuh atuh menta kan ubah salah siapa dok disalah-salahkeun bae lah ai lain jeung ahli ruhani mah pasti riweuh hitung-hitunganna kitu bae jeung ahli ruhani jeung lain jeung ahli ruhani mah hitung-hitungna kalkulator bae nagawana ya ka pendopo sabareuh sih bakal di amplopana berapa beb amplop tuh seuri jangan jadi amplopan mana Habib mah tak ada riweuh tapi jeung ahli ruhani henteu selalu lillah nanaona lillah mantak ngahiji heula geura urang jeung ahli ruhani bakal kabaca maca heula mantak norekat mah teu bisa wauh langsung menta teu bisa sadunia moal aya kudu bareng heula deuk dideuleuh aya sakada zikir si dibere nek norekat teu bisa dideuleuh heula datang ka mana ilmiahna endeuk na beneran apa henteu kakarak babarengan nyana kena maca heula ka guruna guru udah bener henteu si norekatna ieu kana dunyana nyana resepeun keneh apa henteu endek naon urang ngaguru ka ahli tarekat nu anu guru dar resepeun keneh kana dunya atuh mah jadi moal usul ilallah nah barengkeun awak urang jeung hadhil qafilir ruhaniyah moal kebal fa'an qaribin yanqati'ut tariq bakal datang ka Allah Masya Allah wala yujadur rafiq ila zalikal alam hesek manggihanana babaturan anu urang deuk ka alam eta alam rohani cek Tuhan Syekh Abdul Qadir sok geura hesek kapanggihna batur ahli rohani anu nganyahokeun kana eta alam anu urang bisa pindah ti alam ieu ka alam eta ka alam eta anu dicontohan ku Kangjeng Nabi teh berangkat di Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa eta teh geus lain alam ieu lantaran sakiceup datang berarti di alam nu itu aju naik Kangjeng Nabi geus pindah deui alam naik Kangjeng Nabi terus palangit ka hiji ka dua ka tilu berarti kan geus lain alam
terus datang ka ditu malaikat Jibril ge geus teu bisa nganter selantaran lain alam, tapi Kanjeng Nabi mah terus tembus ka Sidratil Muntaha mustawan. Berarti kan geus ninggalkeun alam ieu dicontohan ku Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi nurunkeun ka sahabat-sahabat khusus, terus datang ka ayeuna aya keneh eta teh cek Tuhan Syekh Abdul Qadir wala yujadur rafiq hese dipanggihanana nu kos kitu teh teu katara. Sugan anu puasa bae can pugu lantaran nu puasa bae ka dituna ngomong-ngomong atuh aing mah puasa bae teu teurak ditembak. Lain deuk usul ka Allah, deuk usul dina teu teurak ditembak. Eta saya tak puasa bae wali meureunanan. Oh itu sok ngagebregeun tatangkala bae loba tamu tolong teh cenah. Atawa kos kitu mah puasa hikmat mah lain ieu mah. Walayu jadur rabbik teu katara ahli Allah mah. Sebab bungkanya hoan ku makhluk hiji bae ku khaliq. Lamun diomongkeun walinya nama sedih, lamun diomongkeun kiainya nama sedih, hayang ge diomongkeun anu lain wali lain kiai resep teu kanyahoan berarti ku batur. Pan Haji Pendi masal teu dikiaikeun bae ge marah. Goblok sia, deuleu tah kartu nama aing KH Supendi AF. Sia. Dan mah geus nonjol-nonjol nya mah tuh. Jauh teh ka surga kos kitu mah. Aduh, masyaallah. Tah ieu wala yujadur rafiq ila dzalika alam ndeka eta alam ruhani horenganan hese urang hayang neangan di Pandegelang sapandegelang deuleuan mana anu kurang dek di guruan hese urang deuleu di Serang mana anu kurang dek di guruan hese sebab teu katebak di Tangerang nu kurang dek di guruan hese sebab teu katebak di Bogor nu kurang di mana atuh ieu urang hayang hese aju ku hese na kos kitu atuh eueuh aya aju lamun urang endek kumaha atuh emang nu kos kitu mangke ge datang engke ge datang teu mah kos kitu mah janjana ge ditugaskeun ku Allah itah mere ka anu wanci mah urang bisa amil cak Allah bikeun amil kanu hayangeun amil urang bisa jurumiyah bikeun jurumiyah kanu hayangeun jurumiyah urang bisa alfiah bikeun alfiah kanu hayangeun urang bisa fatul main bikeun balighu anni walau ayah eta kan terus ayo ente dibere thariqah bikeun kanu hayangeun. Cina kami hayang beneran sia daek sia lamun ulah ngawarung ulah dagang ulah tani gitu saya mah juji pan itu kumaha cenah ka ditu berarti can boga kae kene ulah masih keneh jih keneh mah ulah mantak eueuh ti dituna norekat di yayasan eueuh ti dituna norekat di pemerintahan eueuh ti dituna norekat bakudu geus Istiqlal. Wah, masih di Istiqlal tah. Kudu jorangan. Atuh masalah. Ih, pandek usul heula ka Allah ke geus usul ka karak dititah bermasyarakat. Aya wayah-wayahna. Engkena dakwahna geus teu hayang nanaon, teu hayang dibere, teu hayang amplop, hayang ge jerona doang, teu hayang. Sial cak Haji Pendi tak gitu baik saya bener berarti bener-bener ke Allah itu masalah ingin pasantren ke Allah ceramah ke Allah dagang juga salam ke dagang wali emang tidak dagang atau Imam Hanafi dagang Imam Hanafi mazhab atau dagang jago dagang kalkulasinya jago sugi Imam Hanafi tapi dagang nawali kos kumaha dagang wali baki kan nyana nyerahkeun teh ka babaturanana kemudian dibere cara iya tah nya sing hade dagangna kan dagang pakaian iya harga sekian tah iya wayahna nu ieu pisahkeun lantaran ieu mah aya cacat muhun geus berangkat ka Mesir di Baghdad dagang begitu datang ke Mesir eta teh pohoan didagangkeun teh langsung bae kabeh dijual eta anu dititip teh nu aya kacacadan henteu dipisahkeun langsung dijual mahal balik ke Baghdad bebeja ka Imam Hanafi cek Imam Hanafi aya duit nu ieu nu cacat mana hampura harita teh ya poho kukula dirut bae didagangkeun sakaligus mahal hargana cek Imam Hanafi ieu duit sedekahkeun kabeh ka fakir miskin tuh tayang lain kitu cek Imam Hanafi dagang kudu nu bener anu reject ya nama protes bae payah jasa
teu beres si murid. Masya Allah. Nah, iya kan hese. Tapi aya. Mendak zikir zaman almarhum. Kula teh di jero hate ye di jero hate teh hayang jasa ieu si ai wali piguruan mana bari dahar tadi meja. Bari dahar katebakeun. Sia macana pikiran teh segala nyaho ka wali segala ulah sok hayang nyaho ka guru wali. Kadang-kadang dahar bareng, minum bareng, leumpang bareng. Eta kos kitu jang katebak keneh we orang abah. Teu katebak eta masyaallah sia mah segala mikiran kos kitu. Teu katebak. Ke depan urang hayang tah sok ngomong-ngomongkeun wali, ngomongkeun guru thariqah, mursyid. Aya di jero hate teh sebenarnya di mana teh si ayana mun aya deuk di kaditukeun eta kanyahoan pas dahar bareng sia mah segala mikiran kos kitu sagede teh. Atuh kos kitu teu pikiran kayak kadang-kadang dahar bareng, minum bareng, leumpang bareng kos kitu teu katebak sagede teh. Hayu bae heulanan ngaji be sing bener. Tapi kan penasaran tah urang hayang kayak ngomong di sia mah penasaran bae ulah dipikiran sagede kos kitu. Teh teh kanyahoan. Masya Allah, kos gitulah walayu jadu urang lamun neule abah ketepel ya abah atuh biasa bahaya we dahar-dahar gembul deui da katurutan ku aja pengen digembulna malah ngaleuwihan guru. Aduh Masya Allah kabejakeun abah teh ya kabejakeun ieu ieu mah alal haq kabejakeun ka batur bahwa abah tilok ngadahar sambel kabejakeun tah buat tuh kidam yatim mah cenah mah hebat jasa tilok dadahar sambel bau nitah ka ibu beli ieu tarasi sakilonya sakian teh meuli tarasi nyambel nu bagus embung tah kadengekeun bahwa tilok dadahar sambel daharnya biasa bae make sambel make nanaon biasa kadeuleu ku urang sambel malah mah tuh biasa tak ayah hiji kiai ngobrol di batur kidam yatim tilok dadahar sambel embungeun dikitukeun embungeun emang beuki meureun deui aja pengen mah tuh nya sambel nya maksudna nutupan embung tadi gitu-gitu teh embung disebut-sebut embung aya nu dipantangan teh embung anu asli mah urang mah pan lamun kadenge yeuh buah jipen dia mah palingan hebat cenah mah nya puasa bae nya tilok ngadahar sambel. Oh, budak sakoma Maradona kikieuan. Aing alhamdulillah geus kabejakeun ka batur. Nya mah alhamdulillah pancolol. Tah ieu beta wali mah nya mah. Hese geus hiji we Allah. Mun kadengekeun mun kadengekeun teh buah jipen ieu mah emangnya nama getol jasa tahajud bener cek eta padahal tilok hayang kabeja bala aku dikakorankeun cek kana nah wala yadur rabbi ila zalikal alam ya cek Tuhan sewa majina lina kuda fi hadhihi dunya dania la qad wala li ajal ukli urang teh datang ka dieu ka dunia anu rusak anu hina anu bakal ditinggalkeun ku urang lain tita happy diuk di dunia lain tita diuk senang-senang wala li ajal ukli lain tita dahar doang ngan ngagedean podol doang nu untung mah lauk lele wasurbi lain tita nginum doang walinakna bil muhimmatin nafsani al khabisah lain ngan sakadar ngalap cukup kana kahayang bangsa nafsu anu rusak lain dedeleuan sakumaha watak dedeleuan hayang neuleu nu indah lain jang eta dedengean sakumaha hayang ngadengekeun suara-suara anu merdu lain jang eta ambean diwatekeun ngeunaheun mun ngambeun anu sengit-sengit lain jang eta urang neuleu awewe hayang kawin jeung nu geulis padahal nu geulis ge bakal ditinggalkeun lain jang kos kitu lain jang senang-senang lain jang senang-senang anu rusak ya kendaraan ya imah ya awewe dan lain sebagainya lain jang kos kitu lain hirup teh lain jang diuk doang di dunia cicing doang di dunia lain jang dahar lain jang nginum lain jang sesenangan ngahayukeun nafsu-nafsu anu rusak lain ya aya hiji syairan bahasa Persia wallahu a'lam bishawab.